awe terus awe itu mah bahaya curigain berbeda kamu udah banget pisan agak taraki rame waraknya hari aja namakan kusasa kesaung huruf mah asal tarik ini biasa kayak murah rame rame jempling malam katanya ada baru lagi apong awe tempat tempong kali ini sekarang tukang mabuk dia mah syarat nambah saung saung berkat kumaha itu jadi araruh kieu jelema teh si awe eueuh si apong eueuh karak urang nongol deui pan gering kamari teh curhat tadi teh marananya balik itu aduh ya si awe atuh di dia teh bisa ngobrol meureun urang baru duaan salam kemana wewe eta kemana wae mah gering atuh longo ka imah atuh apal bukeun urang jadi teu bisa hadir ngariung deui gering mah udah kemana we tinggal orang teh siapong eueuh siapa mah siapong kemana siapa gawe di Jakarta nih teu ngajakan ya manghendar para katanya anu ningnya hei naon ye ning aya rame euy tagel we urang gering nyata nu ngalong beuring palingan asa beda ya nyata ya ada bias itu ya baratur kamarana mah itu kamarana mah nyata sepi nih sepi wae nya namanya aduh jadi kamarana ieu tanyakeun mah teh sapura wae tadi urang nyampur ka Miska nyamper ka apung pemajikana ke Jakarta teu ngilu ning mang teu ngilu atuh nyata tajakan sih apungnya tinggalkan orang mah batu si batu tinggal si Miska si bom-bomnya bagus di masalah mana beres masalah naon itu kemarin urang katinggalun pannya da urang gering pan mun teu gering urang pasti nyaman beres kurang sabenerna masalah oge we eta mah urang tunggu aya buat urang kemarin datang ke Jakarta ka dieu udah teh ya si kata kamu itu ya boy udah pengmayatkeun urang datang teh tapi Bongjon itu nah teh keur nengan itu aku udah tuh ya steng ya teh pan meureun somet meureun ning sangarumpana oge
lain acara Kumaha itu. Heeh nya kan. Kudu kumaha teh masak atuh ya. Teu aya cara masak ya. Nanya, WA si Miskara tuh mau apa tuh? Oh iya, mau datangnya. Kurang atuh gedoran. Nya, orang kan seperti genawang tuh ya aduh. Mau nya? Ngobrol si Miss Karlen. Oh, gorowana cenah ka dieu lah. Ya tahu sabuk kumaha we jadi mah. Can mang ge. Paham teh encan. Dana euy, Bang. Hah? Kurang dana. Danana aya dana teh mun aplikasi salin aplikasi dana lain. Kami mau pan kumang gitu. Nah ya. Oh, itu gara dengan anu Kembali dia. ini pada jam kirimnya balik ya balik hari ini Oh, gaya tuh. besok dia baru dapat Wah, kurang telanya siap. Tiris nih. Ini pilih itu kemana ini? Wah, hari bulannya ya. Ini kecil. Duh. Aduh, bosan juga yang balik kan. Aku balik di rumah karena kena pilih. Segala nama ini. Tahu dia. Ini dari internet. Segala nama ini. Yang dengan duitan lah ini mah. Kalon kita. Jayan di. Warung jauh di. Cuman main di dia. Biasaan ayo penyetel baru dah ku sasaran anjing jempling kan nama tinggal mana teh. Mending di mana? Biasa lempangan. Lempangan wae. Gabut kan di mana gitu. Lempangan wae kan gini keneh we gitu. Teh nyata teh jeung bawa anti orok ya teh. Nanti kletik. Di dahar da meureun. Dahar pakai air ieu. Tadi di sekolah nyawa tuh. Di sekolah orang tadi. Sama. Awes deh. Eta mah mantap hanya kak tuh sekolah itu hujan tadi hujan nggak ada mana sih kemana udah deh udah pakai iya ini kak oleh dia tadi stay kelas 12 aku lagi kelas 12 ya depan nanti kelas 12 kan sih kelas 11 gitu nah itu kita kelas 11 kelas 0 orang kita mah emang mana orang buka nomornya tadi orang minta mana Wah, Harno teh kan itu mau apa sih? Gagak, wengke. Kita berikan langsung. Kamera. Tapi gak. Aya ujang teh. Aya ujang. Taring puting. Tah. Sieun kulintingan sorangan sih. Udah balik. Sare. Itunya kulintingan sorangan gitu. Mana udah. Iya, ngomong balik kabur balik udah tahu waan awal dalam dengan mau balik lah oh kembang dan siram mana
Kemang orang kemana ini ya? Waduh, makan ini kemang. Eta kanya apa majikan, kemang capus. Aduh, salah mau kemang, wah belah dia. Murah ke belah dia. Wah, itu beres ya. Agak kebesarannya, wah dia. Saung berusaha. Wah, kudu diiyakeun ya. Kudu tanya ke Mang Inyo jeung ka Pak Ustad kan numpun mang urang. Nah, eta tanya apa majikan. Saya merasa pula. Ayam pun keluar. Aduh, ya. Si jago tadi makin keluar segala. Kenapa tuh ayam teh? Wah, awet, benar-benar kelakuan. Curiga itu tidak ayam sih. Curiga ayam. Lain ini kan ayam urang teh. Lepas ayam urang. Ayam mana ya? Ayam jago bukan mana budak urang, kita teh ayam teh. Ayam adu. Ayam adu tuh. Tadi teh keokan di tukang teh di kanang teh. Terus nya si ayam mana teh aya gitu, pasti tewak si ayam teh reuaseun kabur. Ai kabur di tempat-tempat itu teh di papai-papai eueuh, sudah kita ka dieu gitu ayam teh. Eueuh. Lu bener ieu teh.
Lain ningali di mana hayam teh? Aing tadi di dieu. Di dieu. Orang beureum Bang. Orang beureum. Oh, berarti bener saan ditinggali teh hayam nu urang. Da pilaku penting-penting aya hayam nu batur. Supaya hayam saha we di dieu. Apa mau diantepkeun? Eta teh hayam budak diurus teh sagede kieu, ayeuna geus badag gitu. Eta teh pan sok ara dikencarkeun teh, sok diadu-adu ku batu da urang nyaah, tara diadu-adu. Ditinggal di dinya, ari pas tadi teh ngincar. Pas tadi teh pas ningali deui teh penting teh tadi teh da ayam teh nasi kekeokan gane pas keluar sakit tewak keluasan barang kali lompat tadi tayangan teh oh di dia nya Tadi teh asup gantel usaha kan teh. Anu mah kieu emang lah, anu mah kasaung we, urang tanya ke barudak suka nanya oh barudak tahu benernya suka ke barudak bisa ngebantuan lah neangan we nya Neangan bareng-bareng lah. bareng-bareng gitu nya hampura we ya mana leuting dipoek nah itu urang kayak itu ya Juga nanya barudak saungnya saung jangan lah bantuan lah jangan Duh, nika. Kumaha nya teh ngomongna teh. Dina mah urang teh arek ngamankeun hayam. Tur hayam mah lepas gitu. Ya suku baret ingat tuh. Itu lepas lah pokoknya kayak no. Bawa konangan ya sini. Ya kumaha teh ngomongna teh. Panggil di si Agus gitu. Warung muka jangannya boy naon we Ah, biasa di mana nih, Boy? di warung ya bener itu Kenalan dia. Ah, biasa we, kieu urang. Mau nu deh nih. Heuh, bukan urang. Mau sana we. Kan tadi itu urang teh nyoh hayam urang. Teuing kebon, usaha bukan. Terus Nyatna urang teh arek ngamankeun da hayam teh naokeut nya. ayam sate we. Teuing kebon tinu imo usaha. Cokot urang teh. Pas ka dieu hayam teh leupas ya. Heuh, bukan ai. Kumaha isukut ai sim ieu nih dipepangi si Agus di urang. Masih ngomong ke paruh we ka barudak urang deui wae. Kumaha teh nyoba nih bukan ai urang. Kembali we, orang teh jadi sakina we. Tuh atuh turuan urangnya urang Jadi teh sakina baru udah ngomong gitu. bisi pajarkeun urang nyekot kitu hayangna. Ke warungnya nehan we, antara we orang we. Wah itu urang diantar lah. Kayak beja pangaeukeun heuh. Siap. Diekeun nih si Agus kepala rubuh. tingkat dia teh aja aya teh barudak di dieu ya sok rame di nya Datang meureun. datang juga nama lain orang mah hayam sok cing leungit yang nu budak teh teh Itu udah ke sare namanya. sare udah isukan tah Masih nanyakeun ayam ka mana lantaran kan budak masih migdat lamun isuk besok ngawuran beas geus jadi rutinitas nggak isuk namun ayeuna di awuran hayamna eueuh ke pertanyaan Abi ayam kemana? itu pas nanya migdat teh lewehna mau cager sancan ayam mau balik deui anu ka hayamna Jangan sebelah mana berenang Separoh kieu mah hayang teh balik dia tuh sorangan hayam teh. Oh, jangan segede mulina biar aku teh nyaho balik ya. Jarang itu. Tanya gitu masih gede ayam teh. Jadi metan info di dinya yang Aduh, udah ditanyakeun deui maaf masak-masak gitu teh. Weh, kalah. Naon ditanya naon deh. Tadi itu tadi juri Tenang. Sok tarik napas heula, aya naon gitu urang sok sarareu wae ieu. Saking beramal saya lagi Tadi deh. malaman. Tadi teh urang teh pan keur lempangnya. Di mana lempang teh? Di mah kan itu. Heeh. Arek ini aja kan ini.
pasti di jalan tuh sigar ku si awe mau hayam muka Bener itu teh. kan lain sing arek itu penyusukan bebaturan ya Kumaha ieu. ayo dah ditanya mana kan empat ya nih mau Urang hayam lain maksudna urang rek telusuri teh sok sieuna teh salah teh mata urang kabeneran teh keur leugit hayam. ya gimana lah Tadi keur panggil si awe teh hayamna kumaha ciri-cirina katempo teu. hayam nama hayam aduh eta memang Nah, bener. Warnana kumaha? beurang hidung lah gitu lah Bener ieu hayam. Tadi teh ake omongkeun tadi teh cari cagu teh nyaho si awe dinyokotna tapi Ningali. pastikeun lah heeh da baturan teh beuring si awe teh udah bete ngumpat deh jadi mastikeun Atuh tadi teh lain ngomong langsung Atuh lain teu ngomong, teh. mah. Lainnya. habis si salah paham kumaha Geus kitu bapaknya. heeh Clearnya ayeuna mah mun tadi di dinya mana ngumpat ngobrol ke mah. kebun gitu Ke kebun. cewek we karena ngumpat mau hayam Iya hayam-hayam budak urang dia teh. kamar gitu hanya kamari Naon eta? naon diri eta teh budak tadi menjaga terus dijatuh lah Ada kumaha deui da geus kampuk ayeuna mah. Naon ditutup-tutupi. Jatuhnya jadi kamar Naon, pas kamari main nikah di tomotnya teh ya teh da aya ngarepot ya nih bukan duit main teh kusrip teh cek abis itu ngomong teh geus nu dituturkeun da mah bener cewek mah nya terasa Oh, udah pasti urus pas di lu teh abis ngomong teh geus urang kagaduh kitu nya urang sawung pas di dinya tadi di luhur pas arek teh ada asa gitu ini mau kumaha Coba eta. Kumaha anu saha eta teh? ini mah tadi sama kemang lagi kemang mahal juga kemang Jeung nyaho di manehna kemang mahal. arek dibejakeun dengan baturan kagok ngarang geus ningali mau hayam kitu mah kapal borate katerusan kena Tah ayeuna mah kieu lamun diantep jelema mah nya jadi katerusan. Jadi katerusan tina kemang anu naik kena hayam anu urang. kan dibejakeun da paul katerusan ke pona teh leuwih foto teh Tah, gitu geus kena hayam teh pan naik deui aya tina kemang naik kena banda anu hirup di hayam. orang yang rencana Sok lah ayeuna mah rencanakeun kumaha ya alusna jang si awe urang mah ngeunah keneh lantaran hayam urang anu diingur di Wah, kana. hayam mamangnya barunya. Urang eta teh menang jauh eta silsilahna ngaliat hayam. sila-silanya Tina sagede kieu ayeuna geus badag. Udah Ayeuna geus pomonya badag ku batur biar dileutik gitu nya karasa geus gedena di pauk di pau hayam pikanya hayam nu budak dipikanya budak budak urang mulai kunaon. aya mah kitu anu mah direncana lah Kan alusna kumaha ieu rencanana maksudna si awe teh urang laporkeun ka RT apa rek langsung ditewak we ku urang gitu. kieu ya mah Roma kencarkeun. ajakan ka saung di dieu teh ngobrol-ngobrol Ajakan gaple di dieu nya bere kopi bere rokok. Tarik pusing ari tarik urang mah sok pancing emosi ari urang mah komo barang nu urang barang nu batu mah urang moal gitu. Terus nyari ka barang nu wau nya tapi tong waka aing datang heula jadi pancingan baru datang datang. Bener lamun misalkan urang langsung aya mah urang sok cieun ngarontok ngegel jeulina gitu. kan salah satu wanita gede neang we aing nyo Bener langsung ka dieu ban sok lah pokokna mah urang mah rencana masahkeun we ka tiluan ngan meureun ieu mah hitung-hitung jadikeun pelajaran awe kudu disepop eta kalakuan kitu teh gitu. ada hari ngabelan bebaturan usaha mah pirak Ya, pirak. kayak kamu bawa salah Kabawa salah. Leuh ari mau janda mah paling banyak di meureun dikawinkeun ujung-ujungna. Ari kebaikan ya namanya. jadi kebaikan mun awe puguh mun aya nu mah nyeuseurkeun baju gitu. mau hayam gitu Ari mau hayam. udah bebaturan gitu mah Komo urang mah hayam coba. Oh tengah waro nya. tengah waro teh ada hayam capung teh nih Oh. dijual si cecepnya Nya bener ningali tina jejak rekamna mah eta mah wajib aja ditewak awena. Ku di obrolan gitu bila perlu dirukiah ka Pak Ustad. Awena ada cai lah di mandian. Bawa kembang 7 rupa gitu. maniana dinya langsungnya Mandian ku piak sugana gitu eling sadar Geminya cager. kalian ganti ngaran mah kudu diganti ngaran Bener. kala kamari kurang dititah meuli kopi nah make teh baik deui coba Saha ieu teh? ieu duaan aduh Itu geus jail di wae ka CS teh ieu mah. iya mah Aya duitna di saha kan?
Kan kemarin di luar di dia mana teh yang udut cuma diberi 10.000. Oh, diberi ku misal 10.000. Saya duaan ini kali itu. Lain kitu mang pan kieu nya misal teh Itu mah teh gila. Aduh. Lagu jeung kabombong. Ya, mau teh orang peskeun kana rokok. So, kan itu kan dia dengan warung capek gitu. Balik warung teh caket rumah Agus. Bener si Raden ngajemput. Aduh hampurannya. Saya ngobrol ada ieu Siap. yang sok rencanakeun we. Rencanakeun ke. Gampang. Yang penting mah lancar lah. Ayo mang. Ayo. Salam. Jauh itu yang bebaturan mau urang kita bikin kan orang sebagai bebaturana meureun ka itu Ya lah eta duit kamari mana dikeun heula atuh. Kumaha cenah itu dipasarkan kitu. Teu poho kana duit lah nanaon ge. aing teh kan sama teh capek teh dengan warung. Jadi kieu we kan namanya urang digantian tapi aing balik. Tih. Aing ditipu di aing kedua budak eta mah. Kumaha cenah itu duit coba udut coba sorangan ieu kudu balik mah teh.